narik sampah tadi. Tuh. Itu. Terus ke mana tuh tadi siapa poe? Di suka HS. CS dewa. HS. HS itu sampai di mana? Ada ngalak-alap jam sebarat tuh. Terus coba. Terus cuma kabelah mana uin teh neangan. Krisik. Gresik. Tinu saha? Pengwartab. Di Gresik kirang. Loh. Sabaraha urang tuh. Uinya segitu yang Arabi keluar. Sukan motorna nepi ka ditu. Pangkal ke bawah sama sama di situ kan ya. Tadi manten jam 5. Nah, kada setengah kenal jam panjang. Jam 5 deui. dipalidkeun kalapanan teu. Paling ini suku tarik tambang. Oh. Malidkeun saha tuh? Malidkeun tas lohor. Isuk kan bagian narik sampah deui. Isuk mah. Ayeuna tos buka. Bos. Sarangan bukana. Anjir apa yang ada sana. Bukana sareng naon? Ning lauk jayan. Lokal. Jeung sosis di beda ku si Ali. Sosis. Asis gede. Sosis nu anu gede nu 5.000 hargana. Manisana naon es kelapa. Campur. Es campur. Aduh, Bajuna. mantap. Ini nang motor sampah di polisi sendiri alus deui. Bajuna naon ngaranna ta? PT Gajah Tunggal. Anjir karyawan kejatuhan. Ih. Engko tukang narik sampah tapi bajuna Kejatuhan. Gajah Tunggal. Deui. Karyawan kejatuhan mabur. Ai man bukannya jeung naon man? Ya. Tuh, Antara pamulikeun tukang meserkeun. Wah, naon itu dah heueuh. Eta tukangna tulisanan teh baju eta. Lamun tulisanan boleh pake salat, boleh pake salat. Eueuh. Benar. Eueuh tuh. Kayak macam gitu kan. Oh, bisi dibaca ku ti tukang. Mungkin. Nyaneh penting Edin. Maca harga sarung. Hei nyaneh penting tadi. Tarawih nah nunutan nangtung. Paepan tuh berarti. Ye, nyaneh salat teh. Itu pada tuh. Ah, cut. Saya pudin hes non salatna bari hes. Bisa. Bisaan. Ngalam Sujud, ruku-ruku. ngalemut teh nunutan. Ada bacaan ah. Gua mau wacana. Hah? Teu babacannya batur babacaan rek no hes. Rek no hes tuh bacaan Sebut ieu. deui teh. Ingat tuh, ingat tuh. Ayo tempat subuh. Ulah nunutan. Pancena tadi sare sapopoe tadi mah. Ulah wara-wara. Bulan batal salatan nunutan mah. Ada bataran tuh. Hah? Ada hulu teh. Teh. Tingkaran nyaun ya. Ari peuting jam 12:30 nelpon jeung saha? Yang apa ya? Mana tarik-tarik teh mun kadang nyari. Jadi, Tinggi mah di dieu. Oh, ini aden itu teleponan ini we. apa ya orang Pangandaran. Diajak muter ke Bangunsari, lah budak awet teh cenah nyararing atuh cenah di dieu mah cenah. Atuh da tipe ting sarareng urang. Aya nu aktif ke DWR penting. Ka Anak tukang bubur, anak tukang cendol, Bangunsari. Makanya Heeh, anak panghaen. Udah Hoi, Cia. aya nu deui. Ada bawah jeung si Cia. Cia. saha di Jadi aya, wah ada dua aya. Nu batu kata awal. kamari anu manggilnya dinya ceweknya. Nah, di Bangunsari anak Mang Morbid. Tadi dia uling jeung bapana si Morbid, jeung si Morbid. Geus gede kitu budaknya. Gadis. SMP kelas 3. Anu hijina SD kelas 6. Sani ngaranna teh? Si Dina. Kamari cenah Repa ngaranna. Repawa ada si Dina. Oh, Dina. Nu batu kata awewe nan po. Repa di sidina nya. Teu minta foto ah. Foto si iya.
Kahit. Anak ibu RT, Kasana. anak ibu RW si Amel. Emang si Amel kelas berapa? Amel udah lulus. Ikut kuliah si Ameng. Pan online. Iya. Ayeuna mal buka ayeuna mal dahar. Din. Ayeuna mal dahar. Malah Wareg.